lumayan menang ya terong teh. Aduh, ada ngajelau dari papageun aing atuh. Nah, beneran tuh barang awet teh. Aya tuh terong. Weh, menang loba nih. Tah kita bukan teh. Oh, mah senokna. Ah, iya dah tuh senok lah. Senok ku eta teh. Nah, ini sukanda panen kan mana heula tuh. Nya kemau Bu Haji beda itu asak mbak dia asak teh. Sore mah. Duh iya we heula nya. Dan iya mengarang asak pisan. Masak pisan mah. Oh, bahaya tidak kieu heula ge. Oh, biasa ya mah ada haren tuh yang mau dibaruat. Makan wae tuh mah. Oh, nya orang mau dibaruat karunya tuh enak mah. Kudu disuruh. Timah heula nya timah. Ah, oh. Heeh. Nama Apa rek nasi padang? bisa lah gitu ge, nama loba pengen 5-an Oh, dua bari lah, meuli lah. Oh, pengen 50. Rea, mayu mah naga. Tapi tadi kaya, mereka cebor kan kebun carongna. Oh, acang, aing dia teh cebol gua. Oh, dah mungkin sore itu udah Panas panas ieu juga tuh. aing Itu Kayak tadi kan bu, ikan kelapa. beuki atuh da jelema aing mah. Kan depan itu tuh ada penana tuh. Resep mah. Nangkot juga di natangkala. Babasaan teh ka aing teh mah di gunungan teh ieu teh. Ya balik yuk. Cuma yang di imah meureun. Yang Pak Haji itu. Oh, jangan Pak Haji, oh itu barunya. Yang balik teh mah. Pak Haji teh ya kene. Dari nggak kena teh gua. Pak Haji teh tinggal aya teh gua. Balik cuma. Kayaknya si Api ke mana tuh? Tadi teh ka dieu, tinggal mana deh jika tinggal belah kulon kali juga kebon itu tuh. Ka kulon. Ngaran jada mah ngarit nya. Tah ieu nya tuh baju jeung sama. Bunga. Itu dirujak itu jeung sama. Baju nah tengah poe kieu mah. Rujak apa jeung sama. Peakeun atuh. Coba, yang mau sesorang artisan kayak gitu goblok. Oh, wajib ibadah nih yang dobogan ngaeng gitu kan. Di balik gua ngaran. Ini sekalian wah kasih eta nih kan tuh bener barang dahar ge. Ini China ya ayamnya, ya China lain. Oh, kok lak. Was murah ka urang atuh. Nggak sih ada kebelah manaan atuh. Banyak ke orang merek ngebor ke ditu. Sore. Bagi terus. Rek nempok ka ditu. Oh, kalinya nempok panenan. Oh, juga tuh. Orang mah gon ieu nyebor mah. Lain ayeuna we. Wah, berarti parah ya mah tengah poe kieu dicebor mah tuh. Atuh, siapa kehet? Dan ada Bu Haji kana kalapa teh dibeakeun dah. Seruput teh ku urang lah. Mantap ya mah tuh. Tuh. Hmm.